Isudin makanya poe pageto teh rek ditagih listrik ku PLN 100.000. Duh kulantaran dina agama na bodoh teh atuh make ilmu dan percaya wungkul Allah teh maha beunghar maha murah maha asih nyuratan teh maka Allah kahatur Allah subhanahu wa ta'ala manawi nuju salse ya Allah abdi peryogi artos 100.000 abdi percaya salira teh maha beunghar maha welas maha asih kintun abdi 100.000 keur mayar listrik teken Udin Wanarja bikeun isuk-isuk teh ka pagawe desa ku pagawe desa dibaca alah basi Sudin gelo ieu aya nyuratan ka Allah segala alungkeun surat teh da disagana tinu ge aya polisi keur ngontrol duaan da penjalana goreng kene ka itu mah babincak cekit da boncengan polisi teh duaan naon cenah eureun euy ku bisa anu ragang surat cokot ke polisi dibaca barakatak teh polisi seuri naon cenah ieu mana seuri ieu cenah aya si Sudin cenah nyuratan ka Allah sisok cenah buka euy hayang geunah seuri aing dibaca teh tong diseureurikeun wae cenah karunya jelema bodoh teh ngarti polisina kumaha teh cenah boga duit teh sih boga berat 60.000 tah cenah urang suratan deui bejakeun ti Allah asupkeun anu 60 teh adeurkeun cenah yo karunya ayo ini takbir tok assalamualaikum sampurasun rampes rai ngadeg si Sudin tak aya polisi boga dosa naon aing lain cenah Din mana Udin teh nuhun ieu cenah katitipan surat ku Allah alah sumuhun abdi ini teh polisi memberi seserian dinanya dibaca teh barang dibuka amplop empat duit aduh ya Allah nuhun ya Allah abdi beki percaya salira teh geuning maha beunghar maha welas maha asih maha uningan abdi gaduh keur bayar listrik itu ngeduitna dengan 60.000 sedangkan butuh teh 100 nyuratan deui ka Allah kahatur Allah subhanahu wa ta'ala Allah pingkeun ulah mi HP duit ka polisi mung dugi 60 ka abdi na mah goblok teh lain eta polisi rek niat hade jadi katempuhan nah aya ya ku jelema teu berilmu teh kitu uluh